Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Riasi Robil Awalina Melda. Abdi ti kelas 10 bahasa. Tepangkeun nami abdi Tasya. Dinten ieu abdi bade ngawawancara teteh abdi. Teh abdi bade tumaros. Mangga. Dampak COVID-19 teh kana pembelajaran anak sakola teh naon bae? Biayana jadi online kok terus jaringanna sae. Terus cara mencegah COVID-19 teh menurut teteh? Makan makanan yang bergizi, rutin minum vitamin, terus rajin-rajin cuci tangan. Kumaha pendapat teteh ka jalma anu sok ngalanggar protokol kesehatan teh? Hareuseul hare-hare. Naon bae harapan kapayuna sabada COVID-19 teh leungit? Ulah aya virus nu kieu-kieu deui atawa leuwih ti ieu hayang aman deui. Sakitu wawancara ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.